Sekedap. Oke, satacan di kawitan, mangga dibuka heula kamerana sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Damang, Pak. Alhamdulillah. Laminya teu pendak sabaraha minggu. Kumaha sonten Bapak ka kuping kadinya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah jelas mah. Tampilan gambarnya jelas teu putus-putus. Milih. Alhamdulillah saya mohon. Elvanu teu acan on cam-nya kunaon manawi? Elva? Mohon, Pak. Oh, teu acan on cam yeuna dihurungkeun heula kamerana pager. Oh, mohon, Pak. Siap. Mohon. Pilih kunaon hikmat. Oke, pilih. Ya. Satu acan ngawitan orang ngadoa heulanya mumpung dipayun. Mangga dipimpin ku Hikmat Rahmansyah. Mangga Hikmat dipimpin ngadoa heula. Sacan diajar hayu urang ngadoa. Ngadoa mulai. Ngadoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun Hikmat. Mudah-mudahan pengajaran urang aya dina kalancaran. Amin, Pak. Tur kahuntal sadayananya. Amin ya Allah rabbal alamin. Rencangan minggu kamari teh urang diajar ngeunaan artikelnya. Ngeunaan nulis artikel ngesian di Google Classroom anu tugasna LKPD terus dikarempelkeun. Alhamdulillah nilainya sararageng anu 100. Seseurna mah 100 kelas ieu mah nya anu LKPD teh kamari nu kecap anu tidak dimengerti, susah dipahami tentang nulis artikel nu kamari teh. Alhamdulillah parantos cing anu panglaungan kamari aya nu masih emut teu urang ngajelaskeun tentang naon? Abi Pak. Nurul, kumaha Nurul? Ngajelaskan tentang pengertian tina artikel eta. Pengertian artikel, naon artikel teh? Nyaeta wangunna. Kumaha bager? Kayak nu bari mantosan. Naon cenah nu lawungan kamari teh? Pertemuan kamari naon? Mohon Pak Andi. Pak Hajin atas lebat Pak Haji. Mohon, Bu. Mohon enggak lanjutkeun Pak. Kayak masih emut teu lawungan kamari, pertemuan kamari terakhir orang diajar ngeunaan naon? Sonten Bapak aya ka kuping? Delia Manawi eta nepi Fadilah Kamil. Minggu kamari teh urang ngeunaan kahiji wangunan leres tadi saur Nurul nya wangunan teh pengertian artikel teh naon cenah? Tulisan anu dijieun dumasar fakta. Mohon leres Naiza tulisan nu dijieun dumasar kana fakta. Naon wae cenah ieuna bentukna wangunna aya naon sabaraha hiji? Jenis-jenis artikel. Mohon jenis-jenisna mohon aya sabaraha hiji kamari teh? Aya anu Aya 4 Pak. aya 4. Naon wae Nurul? Aya artikel narasi, Narasi, artikel deskripsi, artikel eksposisi, sareng artikel argumentasi. Mohon leres satur nuhun ya. Tah eta nu lawungan kamari teh ngeunaan bentuk dan struktur artikel. Urang ninca kana pertemuan nu kadua teh tentang list artikel.
Alhamdulillah masih aremut keneh mah. Nah, nulis artikel pengajaran nuka 2. Atos aya tampil di hidup? Atas Atas. saya Pak. Atos aya, mohon. Nulis artikel bahasa Sunda materi ajar kelas 12 Seman 2 Padalarang. Nah, satu acan orang nincakana materi sok kuhidap prak pilih saangka ti angka hiji 3 5 7 atau napi 8. Pilih tong disebatkeun nya. Di nu lebet di ingat-ingat nu milih hiji 3 5 7 atau napi 8 angka ganjil. Aya nu milih angka 8? Cung nu milih angka 8. Ada Pak. Aya. Nu milih angka 8 hidup kalebet jalmi nu gede kawani. Pemberani besar keberanian. Nu jalmi nu gede kawani mah oke di mana dina pangajaran resep ngajawab, resep naroskeun. Wanian weh, pokona mah wani weh heula. Anjay. Anjay. Teu sieun salah. Aduh, teu kudu make anjay oge atuh. Oh iya Pak, ke on Pak. Tenang naon nikmat. Aya nu milih angka 7? Abi Pak. Nah, Abi, Pak. wah, Abdi, Pak. seueurnya 7 macing. Hidup kalebet jalmi non normal cenah. Anu teu 7 mah teu normal berarti nya. Sanes maksudna nu normal teh jalmi anu sesuai dengan SOP luyu sareng aturan. Pi orang ngerjakeun, pi orang nulis, pi orang ngupingkeun, pi orang diskusi. Untuk pi orang diskusi kalah ka mana daek, teu normal sesuai dengan aturan. Ayeuna ngerjakeun LKPD nya di damelan, eta jalmi nu normal tuh. Kerja kelompok teh nu kerja nu lain berkelompok teh kitu nya. Anu milih angka 5 cung. Aya? Ah teu aya nu milih angka 5 mah. Oh aya Delia, Abi Pak cenah. Tah nu milih angka 5 mah hidup kalebet jalmi nu boga bakat kasidem, bakat terpendam. Bakat naon we eta mah nya? Bakat kubutuh meureun. Bakat nyanyi di WC nyanyina teh. Nah biasa nama jalmi-jalmi nu punya bakat terpendam, bakat kasidem ieu teh sok boga kamampu nu leuwih hade batan anu lainna. Kadang-kadang teu diperkirakeun ku urang, oh ternyata manehna bakat nulis ini sajabana. Aya nu milih angka 3? Cung. Aya, Pak. Abdi. Aya. Alhamdulillah. Nah, Marisa angka 3. Tah, ngat mah ieu. Hidup kalebet jalmi anu romantis. Jalmi nu romantis mah jalmi nu care. Anu peduli ka sesama, di mana nu butuh bantosan dibantosan ku anjeunna, biasana mah seueur baturna, seueur balana. Aya nu milih angka 1? Nah, nu milih angka 1 mah nyata hidup kalebet jalmi nu calakan teh jenius, pinter. Wah, biasanya jadi pupuhuna nu orang yang paling diandalkan di kelompok lamun berkelompok. Tah eta pangantir mudah-mudahan ieu jadi panyemangat kanggo hidup sadenanya. Tah kompetensi dasar kangge dinten ayeuna teh ieu nyata menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan, teks artikel berbahasa Sunda, menulis artikel sederhana berbahasa Sunda dengan memperhatikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan, indikator pencapaian kompetensi anu dinten ayeuna mah mung 2. Nyata mampu menganalisis aspek bahasa isi artikel berbahasa Sunda, sareng mampu merancang kerangka artikel sederhana berbasis masalah. Dinten ayeuna urang bakal diajar teh mung 2, nu kahiji analisis bahasa, nu kadua mampu merancang kerangka artikel sederhana berbasis masalah merancang kerangka artikel nya. Tah satu acan kana materi langkung ieu ya urang literasi heula. Pikeun paham kana wangun artikel, prak baca contoh artikel dina link ieu. Tah linkna ku Bapak baris di-share di kolom chatnya.
Nah, pamiatos artikel nate wanguna sapertos kieu ku Bapak di-share. Atos aya artikelna? Atas saya, Pak. Nah, jadi ku Bapak di-share oge di kolom chatnya. Mangga ku hidep artikel ieu dibaca ku nyalira-nyalira. Saatos dibaca ngeunaan ieu, ngeunaan artikel engke di sasarengan nya. Terus dihandap aja uji pemahaman. Diklik uji pemahamanna. Nah, ieu bakal ngeling kana aplikasi Google Form ngeunaan pemahamanna isi bacaan, paterosan tina bacaan. Prak ku hidep di eusian nya. Ke nilaina bakal muncul. Enggak, hartos? Kartos. Priyogi sabaraha menit kangge macana? 10, Pak. 10 menit, mangga 10 menit tong lami teuing atuh 5 menit we nya cekap dangan 1, 2, 3, 4, 5, genep paragraf saparagrafna 30 detikan sareng ngeusian ieu tiasalah diajar maca gancangnya. Nah, ke 5 menit ting awitan ayeuna mangga literasi heula dibaca. Bari ku Bapak dicek dina absennya. Tadi nama atos da kalebet sadayana absen teh da otak tiasa lebet ka dieu oge tos ngeusian absen kan dinu absen ieu nanya link Zoom-na. Mangga 5 menit ti ayeuna didamelan heula oke ku Bapak ditinggal anu tos ngerjakeunna hasilna. Orang cobi cek jawabannya. Muhammad Rizal. Alhamdulillah tah seueur. Tah Marisa sararae jawabanna. Yesi. Ieu sanes nami Bapa nu dilebetkeun bageur. Nami hidepnya anu dilebetkeun. Sanes nami guruna. Muhammad Rizal tos sae tah Marisa Ayu, Muhammad Rafli, Seli, Yesi. Muhammad Rafli kedah diajar di nilainya masih keneh kirang ti KKM. Muhammad Rizal nilainya masih keneh alit. Ok, mangga Bayu tah tos alhamdulillah saya Bayu. Yesi tah sae. Sok mangga nu sanesna diantosan. Janten real time-nya nilaina langsung keluar. Nok mangga nu pameget araracan Fadilah Kamil, Teras Hikmat, sareng Amung. Sok mangga diantosan.
Oke, yuk nu sanesnanya. Diantos. Alhamdulillah tos sadayana. Nurul tos sae. Mayu. Alhamdulillah tosnya sadayana nya. Sok pamiatos sadayana widei ka dieu tinggal deui kana tampilan layarna nya. Oke, alhamdulillah tosnya hampir sadayana tos sadayana. Kayak wih deui ka dieu bager pamiatos mah. Tah anu ku hidup dibaca tadi teh cing aya nu terang teu artikel jenis naon eta teh? Artikel jenis naon nu tadi teh? Bager? Anu dibaca ku hidup anu kuota pemerintah terus luyu jeung udagan. Kuota pemerintah sudah sesuai dengan tujuan. Naon? Eta teh kalebet artikel anu jenis mana? Argumen. Argumen. Nah, argumen amung. Halo. Halo, mohon ka kuping mung. Nah, kalebet argumen amung. Karena anu mendarikeun pendapat si pengarang. Oh, mohon. Aya pendapat di pengarangnya sawangan ngeunaan kuota eta kumaha cek pengarang tentang kuota eta teh sesuai sareng tujuan atau nepi teu acan. Tos tepat sasaran teu nepi teu acan nya. Mohon. Oke, hatur nuhun. Tah jinten kamari mah anu contona teh deskriptif, anu ayeuna mah argumentatif. Yuk, we deui ka dieu nya. Sateu acan karena tampilan ieu urang literasi tadi kan literasi kanu bacaannya ayeuna literasi kana numerasi. Ku Bapak bakal dibagi kelompok luyu numutkeun sareng nomor absen. Sok emut-emut ku hidup nomor absen hidupnya. Nu kahiji nomor absen hiji teh Amung. Nu kadua Bayu. Nu katilu Delia. Nu kaopat Fadilah Kamil. Nu kalima Hikmat Rahmansyah. Nu kagenep Marisa. Nu katujuh Muhammad Raflil Raihan. Nu kadalapan Muhammad Rizal. Nu kasalapan Naiza Kanya Ismawanti. Salapan Nurwanda. 10 Nurul Tri Suryani. 11 Puja Astuti. 12 Seli Sri Nurmayantini. 13 Yesi Aderia. Kayaknya wihan deui. Emut nomor masing-masing? Emut. Emut. Tah. Pak. Emut pamitos emut. Yo, ka dieu. Tah, pembagian kelompok. Kelompokna ieu kelompok kahiji namina kelompok guru minda. Guru minda teh nomor absen ieu. Aing sakelompoknya saya. Hiji, 4, 7, 10, 13. Hiji saha hiji? Amung. Amung, 4. Di Amung. 4 saha 4? Abdi, Pak. Abdi teh saha? Deui Pak nomor absen. 4 saha 4? Fadil. Fadil, 7. Fadilah, Pak. Kok, Pak? Rapli. 10. Nurul, Pak. Nurul, 13. Iya sih, Pak. Yesi, mohon. Kelompok Bapak. 2 namina Sunan Ambu Kulan. Tiasa wihan deui nomor absena. Kunaon Seli hilap? Ya. Oh, Seli teh 11. Nomor 2 saha nomor 2? Bayu, Pak. Saha? Bayu, lare. Nomor 5? Hikmat, Pak. Hikmat. Nomor 8?
Ijal Pak Abi. Ijal. Nomor 11. Abi, Pak. Seli. Puja apa? Puja. Iya. Puja, Puja. Seli teh. Seli mah 12 berartinya Seli. Tadi teh. Seli 12 sel. Hilap. Nomor kelompok tilu Purbasari. Purbasari nomor absen tilu nomor absen tilu. Delia, Pak. Delia. Terus nomor genep. Marisa, Pak. Marisa. Nomor 8. Wanda, Pak. Wanda. Nomor 12. Seli. Seli. Ya. Muhammad Irfan tacan lebetnya Muhammad Irfan. Bapak, Bulan. punten abi Mohon. Tadi tos nembejoin. heulanya Zoom universitas heulanya. Mohon. Nembejoin, Pak. Mohon. Muhammad Irfan ka nomor 14-nya di Sunan Ambunya Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Halo? Irfan? Halo, Pak. Mohon ke nomor 14 sakelompok di kelompok Punten, Pak, suarana putus-putus. di kelompok Sunan Ambu nomor 14-nya Ivan. Sakuping, Bager. Nomor 14, Pan. Nomor 14. Sinyal Irfana, Pak. Oh, mohon sinyal. Kan di eta we nya di chat di kolom chat Kak Irfan wartosannya. Irfan nomor 14 gitu. Oke, nah atasnya terang eta masing-masing. Nah, yuk perhatikan ka dia. Kamari mah kan orang Pak. bulan Naija tak acan tak itu Naija tak kelompok nomor absen 8. oh mohon 8 kan di Sunan Ambu Bager dia. Nya, tapi tadi teh ku aya ku atas aya nu ieu. Oh, Jadi gitu. teh acan masuk kelompoknya. Oh, Naija di 15 WT-nya Naija Bager. Nya. Di 15 di Purbasarinya. Naija. Mohon. Jantan wihandai guru minda sawae amung. Terus opat. Fadilah, Tadi. Rafli. Mohon. Terus. Fadilah, Rafli, Nurul, Yesi. Mohon. Sunan Ambu. Delia. Sadi. Bayu, Pak. Sanes Bayu. Delia. Oh, mohon Bayu punten. Bayu. 5 saha 5. Hikmat Pak. Hikmat 8 tadi. Abi Pak Ijal. Mohon Rizal 11. Puja. Puja 14. Muhammad Irfan ya. Nomor 3 Delia. Terus genap. Genap saha tadi genap? Marisa. Marisa terus Wanda. 8. 12. Seli. 15. Neza mohon hatur nuhun. Tah tos. Nah, kamari mah ngeunaan hartosna sareng bagian ayeuna urang kana lengkah-lengkah nyusun artikel. Tah saat aja nyusun artikel teh nu kudah disiapkeun kurang teh nu kahiji nyata nangtukeun tema artikel. Tah tema artikelna Nah, tema artikelna mangga kuhidap di tangtoskeun kanggo naon tema artikel eta teh kanggo anu bade dicanak ge dituliskeun dina artikelna nya bade tentang naon artikelna teh. Nu kadua satos nangtoskeun tema artikel nyaeta nangtukeun tujuan jeung judul artikel. Tujuan teh nu pertos kamari teh ayat anu janten naratif anu ngajelaskeun guluyuran atau napi tahapan hiji hal anu deskriptif ngagambarkeun hiji hal aya anu persuasif ngajak aya anu argumentatif anu ngajelaskeun
pamadegan jeung sajabana nya. Terus ngumpulkeun bahan data, dikumpulkeun naon wae nu kedah dituliskeun teh satos aya tujuan sareng judul teh. Terus nyusun pokok bahasan jeung rangkai karangan. Tah ieu dugikeun ka dieu ayeuna mah urang mah. Nyusun bahasan sareng rangkai karangan, kerangka karangan di bahasa Indonesia mah. Nya, teras we makarkeun rangkai jadi leunjeuran artikel. Tah kanggo tema artikel ieu ku Bapak tos dipamilikeun temana anu caket sareng hidup. Masalah sabeudeureuan urang ngarah teu sesah nangtoskeunna nya, ngarah gampang dina engke praktekna. Nu kahiji nyaeta sampah patulayah di mana-mana. Geuningannya ngeunaan sampah teh di sakola, di bumi, di mana-mana. Aya Cinta saepna. lamru, seueur pisan nya sampah teh. Nu kadua, bebasna campur gaul barudak sakola, pergaulan bebas. Aya nu merit by accident jeung sajabana nya, komo ayeuna mah usum sakola di bumi, pengawasan ke anak-anak teh lebih longgar, seueur pisan anu putus sekolah teras ditikahkeun teh kulantaran campur gaul bebas ieu. Stres diajar daring, nu diajar budakna nu stres indungna kadang-kadang terus kitu nya. Komo nu gaduh rai mah keur mah urang loba tugas nya ditanyakeun ku adik kan biasana mah kitu. Lapangan pagawean Susah. leungitna lapangan pagawean alatan sasalad teh pandemi teh ya. Hilangnya lapangan pekerjaan kulantaran pandemi. Cyberbullying, mau dibully di sosmed ku netizen jeung sajabana. Terus masyarakat anu hare-hare kena prokes, protokol kesehatan. Hare-hare cara ruek, bujeng-bujeng nganggo masker, divaksin oge hararese geuningannya. Nah, ari hoyong bebas corona, ari di masker teu divaksin alim kanyanten lieur. Tah, sok ayeuna mah sareng kelompokna diskusikan bade nyanak nu mana ku Bapak tos diacak masalah anu bade nu tadi teh di sabaraha tombol ieu. Mangga ka kelompok nu kahiji kelompok guru minda Amung Fadilah Kamil tadi teh nya sareng sajabana. Bade masalah anu mana? Masalah di A, B, C, D. Bade ku Fadil. Bade ku Fadil mangga. Bade Nah, nu abdi. mana? Mangga Fadil. Mangga. Masalah mananya Pak bingung Pak. Hmm. Nu cewek Pak. Nu C. Anu gampang deal. Anu C. Mohon nu C nya nu C. Duka naon ieu teh? C nya. Nah, ieu cyberbullying. Janten kelompok guru minda ngabahas ngeunaan cyberbullying. Mohon kumaha cyberbullying teh. Terus kelompok Sunan Ambu. Tadi Bayu Naluri, Bayu. Kelompokna Bayu tadi Rijal. Yuk. Bayu bade nu mana rancanganna Bayu teh sawat. Mau ini aja Pak, apa sih yang pergaulan bebas yang ieu milih moal tiasa kitu milih heula di dieu atos tos diacak ku Bapak ayeuna. Bade A, B, C, D atau nepi E. Itu yang mana? Nu mana tah? Ya udah yang D aja Pak. Nu D. Bismillah nu D. Lagi kita pegawaian alatan sasalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, iya. Kelompok nu katilu, kelompok Purbasari. Bade nu mana Purbasari? Halo Purbasari? Delia? Naiza? Yang mana? Mau yang mana? Oh. Mana aja pilih. Sok nu mana aja teh nu mana bager. Bisanya. Yang A. Lan nu A, mohon. Bebasna campur gaul barudak sakola. Pak boleh diubah Pak? Pak Mana berubah kumaha? Berubah jantan naon? Berubah jadi bayi kamu?
Nu eta nya. Tah. Tah eta temana masing-masing nyanten wihan deui kelompok guru minda tadi kenging ngeunaan naon? Cyberbullying. Cyberbullying. Kelompokna ieu kelompok Sunan Ambu ngeunaan leungitna pagawean alatan sasalad. Nu kelompok 3 Bebasna campur gaul bebasna barudak. campur gaul. Tah, janten kayak ku Bapak di damel breakout room, hidup diskusi dina breakout room. Naon wae nu kedah didiskusikeun? Ye nu kedah didiskusikeun teh nya. Tah, mangga oke ku Bapak bakal dipaparin LKPD. Tah, nu kahiji hidup ngedamelan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, naon we nu di ieu teh ke didiskusikeun sareng rencangan. Hidup kahiji aduh punten. Tadi dia identitas kelas 12 IPS 4, kelompok tadi kelompok naon nya. Pupuhu kelompok ketua kelompok saha di kelompok kita nu di jantenkeun ketua nya. Anggotana serat di anggotana saha wae. Oh pami kurang kolomna di kolom terakhir tiasa 2an misalkan nya. Ya. Piduh ngeusian LKPD pancen dipidamel ku kelompok kalian kelompok dina lawungan diajar munggaran. Pancen dipidamel mandiri satos dipaparin waktos dina lawungan dugi kaberes. Hasil dikempelkeun dina link Google Form anu baris dipaparin ku guru. Tengetan pituduh aturan unggal pancen. Nah, pancen aya 2 nu kahiji nyaeta analisis konsep kebahasaan. Nah, artikel nu tadi anu ngeunaan kuota atau leuwih sareng ieu sareng tujuan tena ku kelompok dianalisis, dibaca deui, diseratkeun kecap serpan. Kata serapan misalkan komputer atau napi naon atau napi ibadah atau napi kuota tah sareng dituliskeun asal bahasa kecap serpan ti bahasa mana eta teh kecap serpan teh nah bahasa Inggris, nah bahasa Indonesia, nah bahasa Jerman, nah bahasa Perancis atau napi bahasa Arab gitu nya. Misalkan kapendak kecap handphone teh kecap serpan asalna ti bahasa Inggris. Kotos kitu nya. Kecap serpan teh nu sapertos panglawungan sateu acana nya kata asalna ti kata luar kecap dengan biasanya dicetak miring. Tah ieu sakedap lah dibagi-bagi weh aya 5an saparagraf ewang milarian ngareh nya. Terus ngadamel rancang artikel, rangkai artikel, kerangka artikel. Nah, tinu tema nu tadi terus dibagi-bagi. Tentukan pokok-pokok kalimat ide pokokna serat di dieu. Nah, misalkan tadi kelompok guru minda kenging anu cyberbullying, tah ide pokok kangge paragraf kahiji naon kira-kira misalkan kemekaran media sosial atau napi naon ya. Paragraf 2 naon. Mangga bade dibagi per orang misalkan anu orang pertama paragraf kahiji, nu kadua paragraf 2, nu katilu paragraf 3 mangga nya. Ya dugikeun ka 7 tapi bade 5 oge teh sawios. Tah tos rengseng ge klik weh di dieu aya finish raswe dikempelkeun. Saatos eta saatos didamelan sapertos kieu engke ku Bapak dipaparin link Google Site. Hidup terus diajarnya Google Site sapertos kieu. Tah ieu contohna anu tos aya ieuna tampilanna baget. Atas, Pak. Tos. Tah seratkeun anu artikel hidup tadi teh dinu Google Site ieu. Ieu karasan nu Bapak di klik teh nu Sunan Ambu di luhur aya kan Sunan Ambu Guru Minda Purbasari. Nah,
Prak tulis judulna di dieu, janten di judulna di serat di dieu. Ieu paragraf kahiji, siswa kahiji saha nu ngadamelanana. Misalkan ieu Bayu, tulis di dieu Bayu. Terus prak serat kalimah pokok hidup di dieu. Anu tadi teh 7 teh diseratkeun di dieu. Nah, janten engke bentukna tampilana dinu Google Site ieu orang kedua, orang ketilu, kaopat oge sami sapertos kitunya. Janten tugas tagihan akhirna teh di Google Site ieu angko. Dugi dia aya patarosan? Patarosan lah teu? Tos. Atos? Cekap, paham? Ternuhun ari pahama sakedap ku Bapak di share heula kangge link LKPD sareng link ieu link Google Site nanya janten tugas hidup 2 nu kahiji ngadamelan LKPD atos beres LKPD na tiasa di Google Site. Pami atas di Google Site kade hilap di publish-nya supados tiasa katinggal ku sadayana anu dipidamelnanya. Oke. Iya link ieuna tayel di kolom chat ku Bapak link LKPD online-na terus diapungkeun. Terus iya link Google Site-na sesuai luyu sareng kelompokna masing-masing. Peryogi sabaraha menit kanggo diskusina Bager? 20. 20. Oh, lami teuing atuh. 30 Pak. Oh, diskusi nanya. Mohon 5 menit diskusi nama. 5 menit, mohon. 5 menit. Kedap ku Bapak didamel heula breakout room nanya. Amung tadi guru mindanya Bayu Sunan Ambu, Delia Purbasari, Fadila guru minda, Hikmat Sunan Ambu, Marisa non Marisa? Yang terakhir. Purbasari, Muhammad Rafli, Guru Minda. Muhammad Rizal Sunan Ambu, Naija Purbasari, Nurwanda Purbasari, Pak. Purbasari, Nurul Trisuryani Guru Minda. Guru Minda, Pak. Puja Puja di mana Bu? Puja tadi itu Puja? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, mohon Sunan Ambu, Laras. Seli Purbasari, Pak. Purbasari, Yesi Di yang pertama. Di Guru Minda. di Guru Minda, mohon. Hikmat mangga join, didinya aya klik joinnya, klik join. Mangga di gabung ke grupna masing-masing. Waktos gabungna 10 menit. Oh, klik gabung. Amung diklik gabung namung. Muhammad Rafli,
Diklik gabungna Bayu, diklik gabung, join. Rapli, oke. Ternuhun. Pak Haji, Bu Sri, murangkali nuju diskusi di grupna sewang-sewangan. Tinggal apa? Halo, Bye. Halo, Pak. sok anu LKPD nat aya keneh teh tidinya. Masih tiasa Saya. di kulan teh aya. Saya, Pak. Teh aya. Ku Bapak di-share di grup IOG-nya. Di grup WA. Nyanten supados gampil kangge rancangan hidup teh naon tadi teh temana teh tentang naon? Yang kerja leungitna pagawean. Oh ini udah aman. Ya, leungitna di open cam heula bager sok supados katinggal. Di open game supados gampang ku Bapak share di grup WA-nya. Mangga hidup oge di share oge di WA weh kangge kerangka karanganna ke diserapkeun ku Bapak we nya meh gampang. Janten bullying teh kan hidup aya opatannya. Iya Pak. Nah, Ya, Pak. mangga janten opat ieu opat ide pokok nya. Di judulan heula misalkan WA-keun heula ka Bayu ke Bayu ka dino grupnya kelompok naon ieu teh kelompok Sunan Ambu nya. Sunan Ambu Rijal naon kalimat pokona puja naon hikmat naon gitu nya bager. Ya. Oke, sok. Sok mangga diskusi deui. Ya, aku bagian yang mana? Yang isi serap. Kalau aku gue nggak ngerti hari ini teh apa? Aplikasi Indo. Indonesia. Oke, udah. Udah ya? Udah 7. Terus Ini, apa we. lagi udah itu? Yang apa? Pokok bahasan. Oke, Fadil, enggak? Pokok bahasannya Bentar. Apa ya? Aku nanti yang paling akhir weh. kan pokok bahasannya mengenai tadi cyberbullying-nya. Pasti Oke. kalau kayak gitu ada dampaknya, dampak negatifnya. Gini ya tuh, kan yang Fadil mengenai ini dia apa cyberbullying. Pengertian. Oke. Udah itu langsung aja misal aku sahawae pelaku cyberbullying, aku ya siapa. Terus si Rapli masuk teh? Ada, tapi dia diem terus. Langsung ke Nurul aja. Kumaha bullyingnya gitu, kumaha. Oh, mau dampak aja. Ya sih aja gini. Kumaha ngabullyina gitu. Biasana kumaha ngabullyina. Ya sih. Ya. Ya gitunya. Bukannya sih yang ngebully. ya gimana gitu ngebullyina. Iya, aku yang ngebulinya. Enggak, bukan. Oke ya, ntar aku mau nulis yang aku dulu. Yang aku teh berarti saha pelaku cyberbullying.
Langsung artikelnya langsung dikerjain sekarang. Ini yang apa pokok utama dulu, yang ide Pokok pokok. utama dulu. Bapak ai artikelna dikumpulkan ira apa? Artikel nama engke nama pokok bahasana heulanya. Sok pami sesama pokok bahasana di WA-keun we nya. Di WA-keun ke dipannuliskeun ku Bapak di nositna. Pami atas tong hilap di publish. Terus faktornya. Hah? Apa? Pengertiannya, terus faktornya. Oh, Iya, faktor. gitu. Kayak misalnya krisis belakangi, nah bisa jadi gitu. Nungakibat. Terus apa lagi? Penyebabnya? Dampaknya? Dampaknya atau penyebabnya? Dampaknya penyebab, Neng. Dampak negatif. Atuh pergaulan bebasnya. Nuliskeun kana sitna saha? Nuliskeun kana sitna? Naiza. Tong Terus hilap tos dia di publish-nya. Ya. Apa? Terus satu lagi apa? nah, udah deh. Ngelag. Oke, atau selebet deui kana room utama. Kumargi waktosna atau kumargi waktosna teh pas diskusina yuk open cam deui. Teu acan sadayana Bapak. Acan sadayana. Nya karek Kan beres, Pak. Oh, Nembe. mohon. Urang Nembe. Yang kelompok Kumaha? aku mah baru LKPD-nya belum diisi ke Google Site-nya, tapi udah diisi ke LKPD-nya. Oh, mohon. Yang Kelompok ide-ide. naon Aiza teh? Purbasari. Purbasari, mohon. Orang sasarangan we atuh ayeuna di dieu nya anu teu acan oge. Urang mohon urang sasarangan. Urang sasarangan lebetkeun kana ieu kana site-na nya anu Purbasari sareng anu sanes kantorna. Oke, anu Purbasari teh siap. Ide-ide pokona sareng anu ieu heula ti payun heula kanggo analisis kebahasaan anu kecap serepan. Aya nu atos kelompok mana? Kelompok Guru Minda. Guru Minda. Mohon mangga Guru Minda tiasa share screen. Anu kecap serapan. Ya, ayat 7 Pak, anu ditulisna. Mohon sok di share wae amung LKPD-na atos. Mohon, kenapa? Mohon mangga. Share. Tos, biasa. Cacan bager. Nah, menuju masih kena loading. Tah, saya. Tah, mohon. Tah. Sip, mohon. Yuk orang bahas. Ya Guru Mindanya ayat 7. Mohon.
kecap serapan anu kapendak kahiji ya Mohon. kuota. Kuota asalna tina kecap Tina kecap bahasa Indonesia. bahasa Indonesia leres. Laras, Pak. Leres, mohon. Maknya leres teh. Oh, laras. Leres, mohon. Pak, Nu nu kadua kadua ya daring. daring tina bahasa Tinu Inggris. Inggris gitu. Dari Indonesia. Indonesia, Pak. Indonesia Jaringan. daring teh singketaan Aduh, tinu Indonesia. dalam jaringan. Dalam Oh. jaringan bahasa Indonesia. Mohon, nu katilu Mohon. media sosial tinu. Media Serapan. sosial mohon. Opat aya YouTube YouTube bahasa Inggris. bahasa Inggris leres. Kelima ya browsing. Browsing. Ya, Browsing teh Inggris. Tinu bahasa Inggris. Tinu Inggris. berselancarnya bahasa Indonesiana. Akses saya kecap serapan di bahasa Indonesia. terus bahasa Indonesia gitu. Nya akses Mohon tiasa ngakses muka 7 aya aplikasi kecap serapan di bahasa Indonesia. bahasa Inggris aplikasi mah tinu application. Ya, Oh. Inggris. Mohon bahasa Inggris. Nah, jantan etanya nu kedah di temetan deui. Hatur nuhun kelompok amung pancen hiji guru Minda. Ieu engke hasilna di kumpulkeun ya di nu Google Classroom. Ya, Oh, jadi masing-masing deh itu, Pak. teu ieu kan kelompok janten pancen kelompok di luhurna tos aya kan anu anggota kelompokna saha wae. Terus ya. Mohon. Hatur nuhun mangga mung di end screen. Duh, Ieu paling nah, di handap aya nu tanda panah ieu di handap. Tuh. Hatur nuhun. Mangga kelompok sanes anu bade share screen anu pancen kahiji kata serapan. Aya anu tos beres? Atos, Pak. Tos sok mangga kelompok Purbasarinya Naiza teh. Mohon. Mohon mangga share screen Naiza. Pilih screen-na karena Google. Aduh, nge-lag-nya. Ini, Pak. Eh. Berhiji media sosial. Mohon. Sok dibacakeun weh. Media sosial terus acan muncul di dia nama bager. Masih. Oke. Dibacakeun weh. Dibacakeun weh. Kemana lengit? Nah, Naizana teu aya kacelengkeun sapertos nama janten leungit. Anu sanesna aya, Kulan? Sunan Ambu aja, Pak. Oh, mohon Sunan Ambu sok atuh hikmat Sunan Ambu. Benar, Pak. Ini udah, Pak. Atau saya. Nah, ini, Pak. Sip, agengan. Udah, Pak. Gini. Di agengan deui bager. Atau saya. Nah. Kecap serapan anu kapendak nyaeta 1 daring. Asal bahasa kecap serapana dari di Indonesia. Ada suaranya gak, Pak? Aya jelas mohon.
2. Browsing. Asal bahasa kecap serepana dari Inggris. 3. YouTube. Kecap serepana di Inggris. 4. Media sosial. Kecap serepana di Inggris. 5. Akses di Indonesia. Ke-6 aplikasi di Inggris, Pak. Nuhun, tos saya hatur nuhun. Stop screen. Nah, udah, Pak. Hatur nuhun sadayana salangkungna dikempelkeun nya di Google Classroom wae nya. Ayeuna urang kanu rarancang kerangka artikel teh ya. Mangga bade sa anu atos tanpi sami sadayana teu acan nembe diseratkeun dina kotretan. Sadayana nembe diseratkeun dina kotretan. Anu ide pokok teh sanes Pak. Ulan, mohon anu ide pokok. Karek 2 apa nembe 2? Oh, tos di Google Site atau nembe di kotretan. Di LKPD-na. Oh, di LKPD-na mohon. Mangga. Tah urang sasarangan we atuh nya ayeuna di nu ieuna di Google Site-na sakantenan ku Bapak ku hidep Mohon. dibacakeun ku Bapak diseratkeun. Ti guru mindah heula supados enggalnya. Ya. Anu kahiji saha anu judulna heula naon judulna guru minda? Cyberbullying. Cyber. Bullying. Gitu. Ku C-nya Dil. Sanes Pak, CY. CY. Pak. Oh, Pak. ngecek Mohon. pilih. Nah, cyberbullying. Mohon. Sanu kahiji ti Payun? Amung, Pak. Ih, Amung. kan Pak dia pengertian mah. Saha nu kahiji paragraf kahiji deh Oh, paragraf kahiji. Fadilah, Pak. Fadilah, Pak. Fadilah, naon Fadilah? Kalimat ieu Fadilah Kamil. Cyberbullying nyaeta bully atau perpeloncoan anu dilakukan secara daring atau dina internet. Bullying nyaeta bully atau perpeloncoan anu dilakukan di dina internet atau dina internet dibilampa dina internet atau secara daring atau daring Pak daring Tas eta atos Pak tos tah janten ieu teh ngeunaan pengertiannya nu Fadilah mah leres sae. nuhun Pak. Nu kadua saha? Amung. Ide pokok kedua Amung. Naon Amung? Pelaku cyberbullying biasana jelema anu iri yang teresep kanu pimoga batur. Tos. Kitunya Mung. Nah, nuhun Pak. Nuhun. Saha deui nu katilu? Rafli Pak nu katilu mah. Rafli, sok Rafli bacakeun Pi. Nu tadi Pi nu di chat. Korban cyberbullying Kumaha? apa? Kita mah dampak geuning. Ya aku kebagian dampak bukan? Abi dampak. Aduh, mana mah cara eta anu kumaha ngabulina. Salah apa itu? Iya we heula. Iya sih heula. Jangan ya sih dulu Pak. Punten Pak. Ya sih. Halo. Hilang isinya Mung.
Diwakilan Pak tiasa. Mangga diwakilan we ku saurang. Kejadian anu biasana terjadi pas cyberbullying ku cemoohan gote kepalaku nana atau ke korbanana dihina tuh. Suaranya putus-putus ya. Cemoohkeun korbanana. Tos. Nurul dampak Pi. Nah, Rapli bade naon? Bentar, Pak. Simpulan we Rapli mah. Mana sih? Oh, ini. Dampak tina cyberbullying nya eta korbannya narik diri tina lingkungan sosial. Simpulan we Pi. Jadi Lingkungan kurang salah sosial. udah kumaha atau masyarakat udah kumaha. Kese Hatur nuhun kelompok guru Minda lajengkeun kana kelompok Sunan Ambu. Mangga Sunan Ambu bade kusaha? Mohon Pak. Sunan Ambu bade kusaha? Sama Hikmat, Pak. Iya Pak. Sok judulna heula naon Hikmat rasa hawae. Judulnya bentar Pak. Judulnya teh Pulangnya pekerjaan. Oh ya. Pak. PHK tur leungitna pagawean ku sapeb sesalad. Udah Pak. Nu kahiji saha sok? Ide pokona langsung nya. Sok nu kahiji saha? Dibacain sama Hikmat Pak. Mohon sok sadayana dibacakeun. Nu kahiji ti saha naon ieuna idena? Idenya dari Puja. Punten Pak. Kelompok Puja teh tak acan disundakeun Pak. Jadi Tenan naon saayana we bager. Saayana we bager. Masih rarancang ieu da. Mohon. Oh, nya. Nu kahiji nyaeta arti bala. Pengaruh damel nalika wabah, kumaha carana ngatasi padamelan nalika epidemi kacindekan. Salah bentar. Sapertos kieu Hikmat, hartina bala tanapi pandemi. Iya Pak. Terus nu kadua saha? Nu kadua Bayu. Naon ieuna ti Bayu? Pengaruh wabah dalam pekerjaan orang-orang
orang-orang Pak menjadi stres karena kehilangan pekerjaan, menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Ulang. Pak, ulang Pak. Pak, ulang Pak, salah Pak. Sok mangga sok enggal. Sepada serangkung enggal. Mat? Oh iya Pak. Yang kedua yaitu pengaruh wabah dan pekerjaan. Terus Yuk, lanjut lagi. Mohon sok ketiga, teraskeun langsung weh. Tong antosan Bapak. cara mengatasinya itu biar gak stres ketika kehilangan pekerjaannya itu menerima keadaan dan menghadapi kecemasan, mencari aktivitas-aktivitas baru seperti mengasah hobi atau bergabung dengan organisasi-organisasi sosial dan mencari peluang kerja yang baru. Udah Pak. Tisaha eta teh? Hikmat Pak. Hikmat. Nu kaopat? Nu kaopat saha nu kaopat? Yang keempat teh dari Rizal Pak. Kesimpulannya. Sama Rizal aja Pak kesimpulannya. Gimana Pak kesimpulannya? Montos we kitu da cekap kangge iungkul kerangka ungkulnya. Hatur nuhun kelompok Sunan Ambu. Lajeng ka kelompok Purbasari. Stres diajar online tos ieu mah nya. Tuh tos aya nu ieu tos di gantos ieu na. Kelompok Sunan Ambu naon Aiza? Pergaulan Purbasari Pak. Purbasari punten Purbasari. Bebasna campur gaul barudak sakola. Oke, siswa kahiji saha nu paragraf kahiji sareng ide pokona langsung. Delia, Delia. Naon Delia? pengertian tina kenakalan remaja nyaeta pelampiasan masalah nu dihadapi oleh kalangan remaja nu tindakanna menyimpang. Atas. Nu kadua saha? Marisa. Marisa. Naon Marisa? Pergaulan bebas di barudak SMA. Faktor nate nanti ada di media sosial. Yang mana itu teh? Nuhun Marisa, pergaulan barudak SMA faktorna Ya, di biarin. media sosial. Tiga, media sosial. Nuhun. Lingkungan rumah, terus keluarga. Udah. Kenu katilu saha? Wanda Pak. Dampak dari pergaulan bebas. Nu kaopat saha? Abi Pak, Sok Naiza. itu solusi buat terhindar dari pergaulan bebasnya.
Ya, terus kalimat atas Sally. Sally. Sally kumaha Sally? Kesimpulannya bukan, Pak? Kesimpulan mangga. Bentar, Bulan Pak. bebas. Ini Kesimpulan kumaha Sally? enggak, Pak. Nge-lag, Pak. Bentar. Nuhun. Kuno rencangan we atuh. Sok. Kesimpulan. Kesimpulan ngenaan pergaulan bebasnya. Pak. Entos kitu we nya. Oke, ku Bapak disela. Sip. Nah, janten yes site anu kelompok kelas idap janten di dia aya 3 artikel rarancangna anu cyberbullying. Tah anu penanggung jawabna Fadilah Kamil mangga tuluman bahan-bahan ngenaan cyberbullying atau ieu teh pengertian berartinya amung pelaku cyberbullying jeung jelema ieu sih kejadian cyberbullying kos kumaha. Tah dinu panglawungan kepayuna ieu teh si ide pokok ieu teh hidup mekarkeun janten saparagraf paling teu nepi langkung ti saparagraf langkung sae nya. Nah janten kita ieu teh hiji artikel anu utuh, hiji artikel anu buleud ti awal dugikeun ka akhir. Kitu oge nu sanesna PHK jeung sajabana ieu tiasa dilengkepan ku gambar, ilustrasi atanapi pami aya tampilan YouTube ku YouTube. Pidamel sasae anu tadi linkna nu ku Bapak dipungkeun nya eta dipidamel di sae-sae dinu panglawungan salajengna janten tos aya gambarna, tos aya ieu tos aya tulisanna tos lengkep jeung sajabana. Oke urang sasarengan deui minggu payun. Oke. Tah sapertos kitu. Hatur nuhun ieu tos aya 3 rancangan artikel. Anu guru minda wihan deui nu guru minda cyberbullying ieu wangun artikelna bade wangun naon? Deskriptif, bade argumentatif, bade naratif, bade naon? Deskriptif. Deskriptif janten ngajelaskeun tentang itu cyberbullying nya kumaha ieuna. Oke, Kang G Sunan Ambu PHK tur leungitna pagawean latan sasalad ieu wangunna bade wangun naon? Deskriptif aja, Pak. Deskriptif, mangga janten dijelaskeun nya ngajelaskeun ngeunaan sasalad sareng pengaruhna. Ngajelaskeun penjelasan mendeskripsikan. Ieu tah ieu bebasna campur gaul barudak sakola mah panginten sanes deskriptif mah nya ngajelaskeun campur gaulna nya jeung sajabana. Argumentatif mohon janten argumentasina ngeunaan campur gaul naon bahayana ceuk penulis kumaha kudu solusina. Sip saya atas pahaman. Alhamdulillah. Tah janten ayeuna tujuan pembelajaran orang tos tercapai sadayana nu kahiji analisis kebahasaan nu tadi kecap serpan anu kadua madamel rarancang artikel. Oke satajan ditutup ayat teu anu bade nyinekeun heula membuat kesimpulan tentang naon sih hal naon anu ku urang dipidamel dinten ayeuna nu dipelajari dinten ayeuna. Sok saha? Nu bade menyimpulkan? Nurul mangga. Mangga. Bapak mah hayang nguping Solar Rijal. Serang Rafli. Cobi. Rijal, Rafli. Ya Rijal. Nuhun ieu kamerana sapertosna reksak tadi off cam wae. Rijal, Rafli. Ya Pak. Mohon diajar naon wae dinten ayeuna teh janten mager. Artikel Pak. Mohon naon artikel teh naon diajar naon dinten ayeuna teh. Aduh.
Oh, nuju ngalsu pantesan atuh. Oke, sok anu sanes atuh nu sanes. Ya, janten kakak teladannya. Sok nu sanes saha nu tiasa nyimpulkeun, nyendekeun dinten ayeuna diajar naon? Mangga Nurul, Amung, Marisa, Puja, Hikmat, Fadilah. Mung Pak, Sok mangga Mung, naon Mung? angke ditambihannya kuno sajen. Kanggo dinten ayeuna urang diajar biasa terang kecap serapan tiba eta tinu bahasa naon wae Kak, bahasa Sunda. Terus biasa nganambel rarangken tinu artikel. Rangkai sanes rarangkeun bageur. Rangkanya artikel serta nentukeun ide pokok tinu setiap rangka artikel. Mun Ya, hatur nuhun. Ya. Hatur nuhun. Pak. Langsung. Kanggo alhamdulillah tah larasnya janten dinten ayeuna urang diajar ngeunaan artikel, analisis bahasana, kesapsrepan tadi sareng ngadamel rarancang kerangka artikel. Kangge panglawungan salajengna LKPD nu hidap tadi dipidamel dikempelkeun ku Bapak Diparios, teras urang ngadamel tadi mah kerangkana wungkul minggu payun mah tinu panglawungan salajengna urang ngadamel artikel anu lengkep. Enten anu rancangan nu tadi tos didamel artikel anu lebih lengkepna ti unggal ide pokona dimakarkeun deui janten paragraf anu sampurna. Tah sapertos kitu panginten kangge panglawungan dinten ayeuna janten hidap di bumi mangga tadi tos gaduh rarancang artikel tugasna pancena nyaeta ngumpulkeun bahan kanggo tuliskeun dina pertemuan salajengna. Inten anu tadi tos gaduh ide pokona masing-masing kumpulkeun bahanna macaan literasi ti berbagai sumber ke dinu panglawungan salajengna dituliskeun dinten artikel nu lengkap. Sakitu penginten aya patarosan heula dugi dieu. Langsung tinu artikel ku Bapak bagi linkna Pak. Mohon laras tidinya. Ayeuna mah ngumpulkeun we bahan heulanya ken nyeratkeunna sasarengan deui dinu pertemuan minggu payun. Siap Pak. Mohon. Aya deui patarosan? Cekap. Alhamdulillah kapami kitu mah panglawungan dinten ayeuna parantos rengse. Mangga dipimpin ngadoa. Bade kusaha nu kersa? Amung, Pak. Pelan? Amung, cenah Amung. Tadi hikmatnya anjing nyuhun. Amung sok Mung, dipimpin ngadoa Mung. Santos urang diajar, hayu sasarengan ucapkeun hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sadacan urang live di grup meeting, ieu sasarengan ngadoa. Ngadoa dipersilakan. Rengse, hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun parantos gabung di Zoom meeting dinten ayeuna, mudah-mudahan urang sehat saterasna. Ulah hilap protokol kesehatanna dijalankeun nya. Hatur nuhun kanu tos gabung. Mudah-mudahan urang tiasa patepang saenggalna dinu pertemuan tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.